Ya teh keur nyaritakeun bab ikhlas. Karena lapadna wawuh ti leuletik ikhlas. Tapi kadang-kadang can jadi pagawean urang. Kapanan Pak cek Syekh Sahal wal amiluna kulhum magruruna. Loba jelema nu rajin amal ngan kataripu. Nu moal katipu teh nu ikhlas. Al a'mal suwarun qaimah. Amal teh malulu jiga patung anu nangtung. Pantung jangkung gede. Patung ngaranna ge nyawaan. Aya mangpaatna mah. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas biha. Nyawa na eta amal teh aya ikhlas. Jadi ikhlas eueuh mah geus cilaka jelema. Dihitung 5 waktu berjamaah. Malah pasunatan duha belaan eureun heula ti sawah tara kaliwat. Tahajud tara kalangkung. Witir sanajan lain bulan Ramadan dikeureuyeun. Awabin sumawona. Salat hajat nggak balas geus loba ting salat sunat mutlak ge dipigawe. Salat ayeuna dina bab puasa Senin Kemis lah kateungting aing Senin Kemis puasa Daud ayeuna puasa isuk teu aya urang puasa naon teu puasa-puasa puasa Ramadan jadi papagi jeung puasa teh Ramadan teh padahal puasaan teh loba aya ayyamul bid poe nu cararaang 13, 14, 15 awal bulan, tungtung bulan mun daeknya eta pigaweun mun berak gitu rajin cenah baheula aing puasa keur naon baheula keur muasaan pelet ari sugan teh puasa naon rajin teh muasaan kahayang eta ya sanajan loba oge amal urang eueuh ikhlas malah geus katipu we patos yakinkeun jalema nu loba amal eueuh ikhlas katipu ta urang teh rek nganyahokeun pagawean ikhlas nu rek milampahna nu rek migawena hate urang kajeun batur nyang karya oge dan nu aya pagawean ikhlas mah dina hate urang ieu nu bisa migawe ikhlas teh berarti nu paham kana ilmuna. Jadi jelema ikhlas mah lain diukur pada umurna geus kolot teh mah pasti bisa ikhlas. Berarti nu laleutik keneh mah ibadahna watir teu kaburu kolot hikmahot meureun teu ngalaman boga amal ikhlas. Lain Pak, amal ikhlas mah dimilikina ku jelema nu boga ilmu. Cek kamari lamun amal hayang ikhlas idpin wujudaka. Kudu ngubur anjeun karena wujud anjeun. Cik anu dikubur wujudna, jasadna di alam dunia pangga dikubur geus naon eta teh. Geus paeh. Jadi lamun hayang ikhlas sing paeh gitu. Fi ardil khumul tuh geuning. Kubur diri anjeun karena jorotan. Oh berarti lamun hayang ikhlas mah kudu paeh heula. Atuh kitu marek ira urang ikhlas. Maksud ngubur diri teh kumaha bi Allah tataatu asbaba syuhrah ulah nincek pigaweun nu ngadatangkeun kana kamasyhuran ulah ngahaja-haja migawe pagawean anu hayang kasebut ku batur teh kitu ari pangna hayang kasebut ku batur naon tah sabab aingna aya aingna hebat. Lamun mung masyhur mung kanyahoan ku batur ulah diaku aingna hebat ulah ngaku aingna kuat ulah ngaku aingna gagah tah nu ngaku aing kuat aing hebat aing gagah teh nu ngaku aingna aya tuh dah akukeun heula urangna eueuh engke ge bakal nuturkeun beunghar milu eueuh kuat milu eueuh mulia milu eueuh
jabatan milu eueuh. Naon sababna pokona dieuweuhkeun heula. Mata poke geuning Najamiul Mukni maringkas bil ikhlas yan kasipu annal fa'il huwa ku ikhlas hate ngartieun nu boga gawe teh lain aing. Aya gawe di aing kumaha aing na ge eueuh. Mun aing na eueuh mustahil nu ta'alluq jeung aing aya atuh gawena ge di aing teh naon eueuh. Matak idpin wujudaka teh kitu paehan heula ngakuna diri kuring aya. Matak nu kudu dipaehan teh pawaham jeung hoyalin. Nu kudu dihirupan teh naon? Cing sok yakin. Waham hoyali eta mah kudu dipaehan. Al wahmu wal khoyalu yuthbitani al ghaira. Wahaman jeung hayalan dua-duanana netepkeun kana ayana perkara lianti Gusti. Eta nu kudu dipateni, nu kudu diracun teh eta. Jadi jelema teh hirup dibimbing atawa dikuasai ku waham jeung hoyali ribut. Moal bisa ikhlas. Matak mun aing amal kieu ke batur bakal kieu. Ngawahamna gitu. Batur keur usum teu kurban, aing kurban heg sorangan. Walah kabahaya kieu. Jawara ieu bener. Lemur batur kurbana sapi hiji bari begang. Kema aing deuleukeun nya. Ek ngeprakeun masyarakat. Diajak iuran. Engke mah rek sapi teh 3 wae. Teu naon, bahasa dunia teu naon. Pan ieu mah keur nguruskeun naon? Ikhlas sok sing gagah dina ngobrol teh naon. Ngan gagah ngobrol hate ge kudu gagah. Ieu mah gagah ngobrol hate paeh teh ieu nu riweuh. Gitu. Teu naon, aya syiar, aya dakwah. Ieu mah ngabagikeun daging kurban gede-gede gaganti. Tuh tempo di aing 10 kilo sewa. Itu pan gagahnya. Bisi kurang daging menta ka ditu ka urang. Itu halus itu. Ngan ari hate mah tadi raksa nu riweuh mah hate kabetot ku omongan. Gitu Pak. Riweuhna mah eta hate kabetot ku omongan tereh jadi kodariahna teh. Kebeneran ngaranna kodar di ongkoh. Jadi kodariah kan itu nanti. Ayah ngaran kodar. Sanes. Kayak gitu, Mas. Nah, itu nu bahaya. Nah, jadi ikhlas teh gitu. Kumaha abdi madah henteu neangan sabab kasohor tetapi memang kasohor we. Ya ulah ngerasa tenang. Di teangan sohor ku sorangan henteu tapi batur arapaleun ka urang teh sohor urang teh masyhur. Fal wajib alaika at-tawaddu. Mun urang nyampak ge sohor teu diteangan ku urang, teu diusahakeun ku urang, kawajibanana tawadhu sakitu. Mun can jadi jelema masyhur tong neangan ka masyhuran, lamun geus jadi jelema masyhur kawajibanana kudu tawadhu. Din ngaran hungkul tawadhu. Naon ari ngaran tawadhu teh ye uang langsung we Pak. Tawadhu teh hate teu pernah nempo kuring hebat geus kitu. Mun batur nyebut kuring mulia hate mah teu pernah nempo kuring mulia. Mun batur nyebut kuring beunghar hate mah teu pernah melong saeutik-eutik acan aing beunghar. Mun batur nyebut urang pinter luput hate mah teu samet-met acan ngaku di kuring aya pinter eta tawadhu ngaranna. Isugan tawadhu teh sosolongkrongan. Sanes Pak. Sanes eta tawadhu. Kunaon pangna urang kudu ikhlas tah ieu alasanana. Pangna kudu dikubur tah urang teh. Aya dikubur teh tong ngaku kuring boga pagawean. Ya disarupakeun jeung melakeun bini. Bini naon nusok diasupkeun jagongnya atau bini suuk.
suuk melakna digolerkeun ajaran sok mising jadi ogenan menyatu meeng komo lamun teu jadi da beak dipacok kunaon gitu. Eta alasanana pangna kudu ikhlas. Lohis, Pak. Hanas anjeun amal tapi dipacok. Sarua jeung eueuh naonana. Engko aing teh malakeun jago. Tapi ieu teu bijil loba jelema nu salat di kiamah mana geuning amal salat aing teh eueuh. Loba jelema nu ekah, loba jelema nu kurban. Nepi kakun kebelaan anyu hutang eta jeung kurban. Cek urang aya duit mending keneh pake ngeureuyeuh mayaran hutang lain mah kalah dipake eka jeung geuning seuri osok tah. Gitu. Naon sabab sieun teu kasebut ku batur jeung sieun goreng ceuk batur. Unggal tahun aing teh kurban gitu. Ka Mekah aing leuwih ti sakali rarasa. Tapi di poe kiamah dipacok hayam eta. Dipacok hayam. Salat dipacok hayam. Zakat dipacok hayam, bunga haji dipacok hayam. Ramadan puasa dipacok hayam. Sabab eueuh ikhlas dina jero hate. Jadi kubur pengakuan orang teh jero-jero ini kubur mepaeh teh apa? Paehkeun, pateni nu disebutkeun Wahab jeung Hoyalin. Bunuh. Wahab jeung Hoyalin netepkeun aya nu boga gawe lian ti Gusti. Eta nu kudu dipaehan teh kakarek jelema bisa ikhlas. Aya ajengan harita. Ngaji bareng jeung pribados. Ubalig bener. Pribados bulanan dan sakalian cenah ngulem jeung mubalik. Yo cenah jang haos. Akang ogenan geus kolot kieu hese ikhlas teh. Komo cenah budak keneh mah hese ikhlas. Ampun ye. Geuning diangkat jadi ajengan ku jelema sih. Ikhlas mah dalin ku umur. Kiai haji ajengan geledegan. Disebutna nepi kakeun kangukur ikhlas ku kolot umur lain bang ukur ikhlas sing kolot ge umur teu papanggih jeung materi ilmuna moal ikhlas ada isukan bisi di kiamah cuang cieung rarasaan balik ti dunia ka akhirat arang kibung loba bawaeun sabab iza matabnu adam dibaca nalika anak Adam ayeuna paeh eueuh nu dibawa kajaban nu tilu sedekah jariyah waladun solihun ilmun yuntafa'u bihi aing kurang kumaha santri ngarebu aing alumni di mana-mana nyalir sok aya nu kitu isukan naon nulungan sapotong-potong acan naon sababna santri pinter ku aing tuh dah matak sia teh can ngagugu ka aing cicing tong pinah ti aing sia teh sumur aya nu kitu ajengan awas ya can diijinan pinah ti aing da moal matak diijinan lagi nepi ka paeh kudu jadi santri aing teu meunang aku di guru kanu sejen Pak aing we pahebat lagi eta mah moal kapangi ilmun yuntafa'u bihi lah cenah nyahoanan ajaran paeh teu heula pek ajaran make jeung nyahoanan kitu keteranganana kapan eueuh ikhlas tu dadang ngaku aing nu bisa ngawurukna oge ngaku aing nu bisa minterkeunana ogena atuh da lamun teu ku aing mah meureun sia teh anger burung tak ayeuna teh gila pan jelema teh ngaraku mursyid hayang disanghareupan tuh dianggap mursyid ku jamaahna nu ribuan ngakuna mursyid isukan di kiamah teu manggihna naon gara-gara ngaku ai ya ikhlas dina manahna ngaku aing mah pangkacidana Pak ku Allah disiksa ge jiga urang ngaku nu batur
bangsat mau motor umpamana cingsok salamet atau disariksaan disiksa leuheungna disiksa beh dituna diduru ku urang kuta mah itu nu maling motor atuh sarua urang oge ngaku nu pangeran apal teh nu Allah pan aya wahdaniyat fil afal. Jadi kitu we geus amal teu ikhlas mah sarua jeung melakeun jagong digolerkeun kitu we atos. Nalika jagong melakna digolerkeun mising teu dipacok hayam oge meeng nalika meeng boro-boro rek jadi buah moal Pak. Tak muga-muga we urang teh boga ilmu dibisakeun jeung amalna bari ikhlas. Tak karek disebutkeun ilmun yuntafa'u bihi teh eta. Wa kadzalika etanya kitu cara melakeun sisikian Pak. Asaliku ari jelema nu suluk. Idza ta'ato di mana-mana ngalakonan sisalik asbab syuhrah kana pirang-pirang sabab kamasyhuran. Fi bidayatihi dina mimiti sulukna sisalik nu diteangan katenaran. Jelema suluk nu diteangan sohor. Itu pawur batur teh apaleun aing hebat. Tah eta teh sarua jeung melakeun jagong gitu. Kola ayaflaha fi nihayatihi. Kola maka jarang langka pisan. Naon ayaflaha yen tabag jasi jalma fi nihayatihi dina tungtung urusanana si jalma. Mun mimiti sulukna wae nu diteangan kamasyhuran eta teh langka jadi jelema bagja cilaka ka ditu deui. Wa biqadri tahaqquqihi biwasfil humul jeung kalawan ukuran nganyatakeunana si salik biwasfil humuli kalawan sifat humul samar teu nempo diri kuring aya malah mising nempo ge teu nekadkeun ya tahaqqaqu maka narima nyata lahu pikeun si salik naon maqamul ikhlas maqam ikhlas. Jadi maqam ikhlas mah barometerna ukuranana kumaha nguburna urang kana diri urang kayak gitu. Mun totalitas berarti ikhlasna hebat. Total eueuh we aing. Eta nu hebat. Pamabniu amrihi fil ibtidai alal firad. Pamabniu amrihi mangka ari adegan urusanana si salik fil ibtidai dina mimitina suluk alal firari eta tetep netepan kana mabur minal khalqi ti makhluk. Kabur hate ti makhluk. Din ieu mah awak jauh ti jelema ge tapi hate pinuh ku jelema. Lain kitu sanajan pagulaweut tah awak jeung jelema tapi hate mabur ti saha? Ti jelema. Salat mah sorangan di gunung da keur ujlah judulna. Tapi hate ingat batur pasti muji ieu ka aing. Nah, mending keneh di masjid berjamaah loba jelema bari hate teu ngaku teu boga rasa kuring bisa. Balik ta kuring bisa sote dibisakeun ku Gusti. Maka piror minal khalqi teh kitu teu hayang ka masuk wa ikhmali dzikri jeung nyamarkeun kasebut ku batur wa adami hubi syuhrati jeung eueuhna resep kana masyhur lain teu masyhur tapi teu resep kana masyhur hatta idza paniat sehingga di mana-mana ruksak naun ausapuhu pirang-pirang sifatna itu si salik wa baqiya jeung tumetep si salik bi rabbihi kalawan pangeranna si salik kana kabuktian salik ma'a maulahu eta tetep sarta pangeranna si salik insya'a azharahu lamun ngarepkeun maulah ka si salik azharahu maka ngadohirkeun ngamasyhurkeun maulah ka si salik wa insya'a jeung lamun karep maulah Allah akhfahu ka si salik maka nyamarkeun Allahu ka si salik gitu teu kumaha Allah we Allah ngersakeun urang kasohor mangga Allah ngersakeun urang teu apaleun batur teu naon teu jadi masalah kumaha sa'ana Allah. Qala Sayyidi Abul Abbas qala ngadawuh sa Sayyidi panggilan Ibnu Athaillah ka guruna namina Abul Abbas Al-Mursi itu guruna deui teh ngaranna Abul Hasan Asy-Syadzili nya nu ngaduh kitab teh namina Ibnu Athaillah. Tah guruna Abul Abbas Al-Mursi
Aki guruna Abul Abbas teh namina Abul Hasan Asy-Syadzili. Tasaur Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirah. Man ahabba zuhur wa huwa abduz zuhur. Man ari saha we jelemana ahabba nu mikaresep si man az-zuhura kana katenaran. Itu ya Pak. Bahwa mangka ari si man abduz zuhur eta jadi abidna tenaran. Gitu. Wah, dangdan sieun teu maksimal kan gitu Pak. Ribu make sieun teu gini, ngobrol sieun teu kapake ku batu, metak dipilihan nu hipuna. Kira-kira metak pingewaeun mustame mah teu pati diomongkeun. Ahabbaz zuhur bakal jadi abdina zuhur. Waman ahabbal khofa jeung ari saha we jelema ahabba nu mikaresep siman al khofa kana samar fahuwa abdul khofa. Maka eta jelema jadi hamba na khofa karena samar ge tong resep kumaha cek kalau resepna. Wah capek hate atuh balas mung apaleun batur unggal aya jelema nyumput, unggal aya jelema nyumput, bingung nyumput ka mana-mana aya jelema kana hanapeun dulang teu mahi. Riweuh diabidkeun ku samar, ulah diabidkeun ku lian Allah, ulah api-api. Waman kana jeung ari saha jalma kana nu kabuktian siman abdallahi eta jadi hambana Allah pasawaun alaihi mangka eta sarua alaihi kasiman azharahu au akhfahu azharahu mangga naha ngadohirkeun Allahu kasiman au akhfahu atawa nyamarkeun Allah kasiman asarua wae bade didohirkeun mangga bade teu didohirkeun oge teu naon tak bebas eta mah begenah Pak. Da urang mah teu jadi hambana makhluk Allah tapi urang jadi abdina Gusti Allah. Intaha beres cariosan Abul Abbas Al-Mursi ma nafa'al qalba wallahu a'lam bissawab.